nyeretkeun ka pamimpinan ti manusia agung ka manusia unggul, ya. Ti mau ka mau, ya. Sampurasun ame, sampurasun ame, sampurasun ame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampun salalun kayang rumun ngawongku sebuah tahun nyatana Gusti Maha Ampura anu disejak kahiyang batara anu parantos ngagelarkeun makhluk sadaya nyatana Gusti Nomor Bawi. Salam dinarang sholawat salawasna kurang sangakeun kepada Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya tos motor transaksi di jate kalkawon nya sasi layak ayah di poe anu aku naon cenah cirina layak teh aya anu diseret tahun naon anu diseretkeun dina akhir tahun disaha dengan senabat kedak seren sumeren tah saparantos baginda Nabi Muhammad ngalaksanakeun haji bagi berpisaha bade mulai dari ka Madinah nya di perjalanan anjeunna sirih kade baginda Nabi Muhammad ngalaksanakeun haji teh salami anjeunna di Mekah sareng di Madinah 23 warsi 23 tahun mung sakali hajina kade ya, sakali haji ya ini mau ngayang terus-terusan teh karunya anu lain buat Kangjeng Nabi wae nyontona kan sakali ya tah di perjalanan aya di tempat anu disebat urang maka disebutkeun naon lamun aya seren sumeren dan buat kudir kudir ya urang main bulu ya orang nyerah ya nyerahkeun mah ka maneh kudir ya aya daya nyaho terus we nyerahkeun daripada riweuh terus we kudir gitu seren sumeren ya nya di hiji tempat anu disebut Godir disebut Talaga Godir mantap di orang ayat talaga dirobah jadi situ ya di tempatan di padang pasir ayat situ ya Godir bu Talaga Godir didinya baginda Nabi ya nyarenkeun ya nguningakeun ka para pengikutna ya wanci balik kuring geus Muhammad ya naon cenah wanci balik marela tak nyeretkeun ka pamimpinan ti manusia agung ka manusia unggul ya
ti mau ka mau ya ti mau ka mau mun dina golongan mah ti meuning layak kudu mah dugi ka mau lodaya ya dari pasrah ya anak cenah aya kaitanana sareng eta ya upami kabuyutan tenai kadinya berarti nya ngaya-ngaya ai kabuyutan nuturkeun tatapakan kawul dari paranti di mana di kulon, di petan, di kalet mata dengan mundina ngaraja oh ya kalau di petana kalau di kalerna kalau di kulona kalau di kulona seperti sebatak mereka sadayana ya ayahnya berkum teh apa tapi seuting dikumkeun tapi kedah disebatan anu pokok-pokok nama ya manyo anu sadayana jokum begitu ya mah apa karon gerkalo ya orang gerkalo apa karon gerkalo jokum ya tak kabuyutan teh kedah apal orang pokok jujutana nambet aya seren taun nambet aya kawin cai ya nambet aya ruatan bumi ya nambet aya bagian mulut nambet aya ya hajat sapat ya gitu kan nambet aya dari ya marak lauk bukan rupa-rupa ya jadi kabuyutan ya karuhun nyumputkeun dina bahasa sirip bari pola nu kabeh dinakeun balikeun di windri dina wanci saren tahu teh aya nu disrah aya anu di pasrah ya mata sok diturutan dengan kurang jadi bahasa bari ka mana cenah ya pada nyerenkeun nah nyerenkeun biasana sok mangrupi naon ya wasiat naon boh pusaka boh kalimat ya atanapi serat ya gitu Wama kabut ya upami pada uwi teh cokawantos heula ngumpulkeun heula anak ijuk puyutna arieu heula naon dieukeun oh aing cenah rek balik isukan ya gitu ya ada aya nama tuh ya gitu obat pikiran kepala roko jadi weh ya teka pikiran rek wasiat rek ngariungkeun oke ya ya orang kada sing apa sing awas ya orang wajib balik teh orang kudu geus apa ya muntah apa karena wajib balik ya terus kedua kalau gaduh ibu ramak kene masih kene aya ya papasten gustina antara lahir jeung uih teh ya kudu sarua ya bukan cenah lillahi wa inna ilaihi raji'un ya tapi orang betul sarua berarti apa balik ya tah disinglar hal-hal anu baris ngarugikeun tong boroning batur atuh diri sorangan oge kedah urang kedah lanti terus kan kayak kurangan aya kene dinten naon lahirna wayah kumaha wanci naon ya waktuna jam sabaraha ya wanci teh poe ya wanci poe naon ya wayah kumaha
ya sarepna atawa suku atawa balebat atawa wayana ya waktuna tabu sabaraha gemelar ka waktunya ya masyarakat ya dina serem tahu teh urang eling ya ini manusia aku ya nya amanat di baginda Nabi dipasrahkan ke baginda Ali. Amanat naon? Amanat kepemimpinan. Ya. Bab naon? Kepemimpinan nah cenah dipasrahkan ke baginda Ali. Ya. Panjang. Ya, panjang. Ya. Baginda Ali mah sadacan beberapa alat dunia oke, sareng baginda Nabi terus pada nyembah. Tak. Dina salawatan aya anu disebut tawasal Nabi bismillah. Ya. Kuring wasilah ku kalimat bismillah. Nyatana wabil adil. Nyatana anu nyanak pituduh tur anu janten putusanan ya eta terjadi kalimat wasilah kalimat bismillah maka karon urang mah bismillah itu bisa hibur ai urang naon ya bismillah nada bari jeung ambak wae kumaha ya tawasana bil bismillah kuring wasilah kalimat bismillah. Tah kalimat bismillah teh karon mati. Nya. Rok naon? Teu apa? Naon bakna, naon sinna, naon mimna, naon alif lam hena. Ayo urang mah saukur ngapalkeun eta huruf usina teu apa? Ya, di mana cenama ayat tanya ke kabuyuta, ya kabuyuta. Tapi kalau orang, ya ilmuna lain ilmu panimu, tapi ilmu panimu jampe pamake. Oh, ya. Nah, ate urusanana ate kurucaan ya mantap cenah wah mun abah era mimpin doa ku kalimat tarik teu maja ya supaya urangna konsentrasi maka sampai disebutkeun dina ujung sok ngaroa masing-masing gerekeun dina mana masing-masing ya kudu apa we sareng musik malik kurang ya gitu doa anu karakter eta doa anu mati ya ari make toa juga ieu ya eta mah saukur kumaha ya tah dina wilahan hafid aya pepeling sadajan Julhijjah sadajan Yakub aya pepeling kawah ratu nya batu deui ya. Nah disebut kawah ratu nu pelawetanan disebut kawah domas sahan ngaran cuma paling nami eta kunaon karuan urang bet nyebutkeun yen eta teh kawah ratu yen eta teh kawah dosa. Lamun urang panggih jeung guru ratu wong adokaro pang nya ngadangu istilah guru ratu wong adokaro. Nah, hari tanah kalona aya di Sumatera Utara. Hari kalimat aya di dieu. Guru ratu wong adokaro. Ya.
Guru teh nyatana ratu, atanapi ratu teh nyatana guru. Ya, saha cenah teu manusia kene masih kene wong. Guru, ratu, wong atuhan. Ya, guru teh nyatana Kangjeng Ratu. Ya, nya manusia kene wong kene. Ya. Saha atuh cenah naon atuh ya balik itu mas lamun geus wano ka Kangjeng Ratu atuh pasti panih jeung jalan kamuliaan mata mas ya hayang menuju Ratu ari jalan teh apa aya mah wanci urang pangbagia ka Kangjeng Ratu. Ya. Naon? Ya. Kanjeng Nabi Muhammad teh nya ratuna syafaat. Tapi sadaya 14 manusia itu ratu syafaat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Adam teh bisa mapalin syafaat. Ya. Itu biasa. Pak Nabi memberikan Nabi Adam. Ya. Matak cenah ilmu delapan hari. Cahaya baginda Nabi Muhammad dipayun tapi kubrak depan hari. Naon pikeun nyempurna. Tah kapamimpinan kamanusiaan dikawitan ti Kangjeng Nabi Adam disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad disampurnakeun deui saat baginda Nabi yang baginda Ali. Mata orang kabudan resep karena Batu Ali. Ya, beres deh. Ya amanat, baginda Ali amanat. Nah, cenah kalimatnya, ya, baginda Nabi ngumungkeun, ya, ngumungkeun, ya. Bari panangan baginda Ali itu diangkat. Inna ma waliyukumullah war rasul waladina amanu. Wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat wa hum raki'un. Ya. Nanas. Ya, urang cenah kedah hablum minanas. Jeung urang hablum minanas teh. Sanes. Hablum minanas mah jeung 14 manusia suci. Di Kanjeng Nabi duikan Muhammad al-Mahdi, kurang kudu apa, kudu wano. Ya. Urang jeung urang mah. Ya. Jadi tulungan dina bab dunya. Ya. Mun bisa nulungan dunya atuh kudu bisa nulungan akhiratna. Ya. Tapi nulungan dunya jeung akhirat lain urang. Kata Patah manusia suci mah ngajamin dunia jeung akhiratna. Urang teu borongan nulungan akhirat dunyana wae. Hese. Hah? Leres teh. Mantap urang bedah. Wano. Aya wano mah aya batur paku. Ya. Kuncina salat sholawat. Ya'juj wa ma'juj di akhir zaman bakal bijil kapungkur dina zaman Nabi Zulkarnain eta makhluk eta teh geus di penjara. Nya penjara teh nu jadi benteng di Tiongkok kiwat panjangna 3.000 kilometer ya. Lebarnya 300 meter. Ya, jujurona tak kaum naya jual mah. Ya, eta kaum Islam aja teh hayang keluar. Ya, hayang keluar pengacarana aya dicor ya, gerbangna dicor ketimbang. Cok iblis. Ya jual mah. Mun mana yang keluar dari penjara eta maca sholawat, oh
iblis ngebejaan sholawat. Ya? Sholawat. Orang cobaan aja, dia cek iblis. Ya, sholawat cenah pantau gerbang bisa buka, nu dicor. Tes sholawat cenah. Itu. Dan we geus kaluar ngomong kewe, eling tiga Gusti heuh. Gitu ya. Begitu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kareke, anu bener euy. Sholawat itu 2 kali. Kareke. Ya. Mus gitu ngobrol. Woi, kau ya cukup sholawat kabeh. Wah. Jebol. Ku sholawat. Ya. Sholawat. Sebab sholawat kan parentah Gusti Allah. Tah, wih. Ya jadwal mati ke sholat. Tapi naon sholawatna eta mah ngan saukur jang ngabukakeun gerbang mesti ditipu tah. Ya, sholawat. Ya, mesti wae ditipu. Usaha ya jadwal mah. Ngeus kaluar teh sholawat teh. Kabeh ya urang ya urang nuturkeun eta hiji kau kebok hiji kusarangan ya kan panik mau ya tapi aya geus kaluar zamanna satos ya Nabi Zulkarnain ngantur ya kita kamu intina kunci sadaya doa ijabahna doa ya nya kunaon sholat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu Allahumma sholli ala Muhammad.